salam. Jadi nyada gak jawab. Kok teu pernah kadenge? Coba-coba mun ente ngadenge. Komo lamun penting. Asar bae sorangan. Urang asar zarah haju salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar. Salam. Guys, cek urang baliklah hampura. Moal terus sudah gua. Sebab orang gua masih kena berat ka makhluk. Dementak urang dititah ge ziarah sorangan lain babarengan kana bus bari aya untungan atawa lain ziarah tuh nu kos kitu mah tama refreshing we tama bermotif ziarah. Iya, sorangan. Jangan tempat tu sepi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Innal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Petik 11, 15, jam hiji, jam 2. Waalaikumsalam. Ono keperluan opo ge? Oh berarti wong Jawa iki. Urang sieun sebab urang berat ka makhluk. Geserkeun geura perasaan urang. Lamun urang masih keneh make perasaan nu ieu boro-boro di kuburan, di jero imah sorangan coba. Make perasaan nu ieu mah tetep bae. Moal kuat. Aya wiridan pamajikan korban. Cek pemajikan teh aya naon ya? Udang. Tungguan tadi dinya yang wiridan. Pokoknya di dinya wiridan aya ieu di dia nu nungguan. Loba omong kerja sama untungna mah kabehan. Eta al hikmat tah kos kitu batu. Jadi sabarang sorangan geserkeun keyakinan jeung perasaan urang nu ieu. Lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek merkaduana moal ngeunah ibadah teh tapi lamun digeserkeun mah ta ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha ta ieu lah ngageserkeun perasaan eta lah nu sulit teh ngageserkeun perasaanana. Kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur ta perasaan pugu kiai na geus